Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kanca mitra sadaya di mana wae ayana kumaha damang. Alhamdulillah upami sadayana aya dina ginanjar kawilujengan mah atuh anu teu damang mugia enggal sehat deui sabihara-sabihari. Tepang di sareng sim kuring pun Nazarudin Azhar dina rubrik dongeng Sunda gara-gara sumur ajaib. Dina danget ieu kasangakeun gara-gara sumur ajaib bagian kagenep. Gara-gara sumur ajaib karangan Ki Mas Ram diterbitkeun mangrupi buku roman nyambung kapungkur tahun 1870 ku penerbit Bahagia Bandung. Sumangga urang lajengkeun kaca mitra sadaya lalakon gara-gara sumur ajaib bagian kagenep nyangakeun. Isukna sanggeus mere duit ke risiko ka pamajikanana, Jang Adim ngaleos ka jalan maksudna rek kadugus cariang deui. Rek nginjem duit ka Ibu Mimi, sanajan era oge Jang Adim teh rek maksakeun maneh. Geus gilig gitu mah kincid init, kakara oge tilu lengkah gero aya nu ngageroan ka manehanana. Jang Adim, ceuk nu ngageroan, nu tayalian ti Mang Udep. Reg Jang Adim ngarandeg, rai beungeutna beureum jika nu geus ngarumasakeun dosa. Horeng teh Mang Udep nu meunang 50 perakeun teh. Matak ngageroan harita teh Mang Udep rek menta bayaranana. Hasil Mang, ceuk Jang Adim sura-seuri padahal hatena mah ratug tutunggulan. Lumayan we Jang, tak ieu bona ge. Sok atuh mana duitna? Perlu ayeuna punggung Mang teh. Ceuk Mang Udep ngasaungkeun bon. Tenang we atuh Mang, duh duitna ge kakara rek dicokot di banar. Ceuk Jang Adim, katara beungeutna semu sepak jeung rada ngeleper. Ah, talangan heula we atuh. Perlu pisan Mang teh keur mayar hutang. Wah, ti mana atuh Mang, abdi aya artos. Mun 500 mah rek ngorehan we. Sawareh deui engke beurang. Ceuk Jang Adim. Nyeta keur mayar hutang Jang. Aduh, ieu kagok lah. Sawareh-sawareh heula mah. Hayang nama sakalian 3.000-anana. Ceuk Mang Udep deui. Ke heula atuh sabar atuh Mang. Urang cokot heula ka bandar da moal burung teu dibayar atuh. Percaya Mang oge. Ngan menta dipangusahakeun isuk-isuk. Sabab Mang perlu duit, lain yang karek teu dibayar. Ceuk Mang Udep leuleuy. Da harita teh manehna keur perlu pisan ku duit, matak manehna nagih isuk-isuk oge. Da biasana lamun meunang teh tara ieu dipenta isuk-isuk. Ari Jang Adim da puguh keur lieur teh ngomongna ge bari jeung ambek sakitu kasaluhureun ge eueuh ka era. Sabar we atuh ceuk abdi oge, apan ayeuna abdi teh rek idit ka bandar. Ceuk Jang Adim bari miceun kuntung ududna. Pek atuh didoakeun sing hasil gancang-gancangnya. Ameh urang bisa buru-buru mayar hutang. Dagoan we atuh Mang tepi ka jam 12 mah. Engke ku abdi dianterkeun ka itu. Ceuk Adim mere keputusan. Oh matnya Jang perlukeun yeuh. Perlu pisan Mang teh. Beres lah dagoan we. Ceuk Jang Adim bari ngaleos terus ngincid kakalerkeun. Datang ka dungus cariang manehna rada mandeg bayong rek asup ka imah euy Suryati teh. Sabab asa-asa gede ka era. Tapi kulantaran perlu manehna maksakeun maneh ngetrok panto oge bari ngaleper. Punten. Mangga calik. Temal euy Suryati bari bray mukakeun panto. Geuning akang, mangga kalebet. Teu loba omong deui sup Jang Adim ka jero gek diuk. Paroman sigan unya marahmai. Da ameh teu dicuriga ku nu boga imah. Euy Suryati ge teu boga sangkaan mun kabogohna keur nandangan kasusah. Pok manehna nyarita. Sisinan teuneun siang ka dieu akang. Cios pada angkat ke Jakarta teh. Cios is. Bade ayeuna pisan miosna oge. Barang mah tos dipak kirang langkung aya 50 kodi. Mung kararesan akang teh aya kakirang. Cek Jang Adim tekebat.
Aya kakirang kumaha Kang? Cek euy Suryati bari neuteup beungeut Jang Adim. Tadina mah tadina mah pun paman teh bade ka dieu mung dugi kaki wari teu acan sumping. Ari barangna tos kedah dianterkeun ayeuna, da upami teu latang tos engkena macet. Cek Jang Adim jiga nu nya. Janten kirang teh kirang naonna Kang? Cek euy Suryati nanya deui hayang jelas. Kanggo ongkosna. Maksud teh kieu is maksud teh isin-isin oge akang teh bade nyuhunkeun tulung ka ibu. Manawi wae di ibu aya, akang bade namut artos. Alitna 3.000 atuh ageungna 5.000 kanggo ongkos. Engke ge uih ti Jakarta ku akang disangakeun deui dinten Senen rupina is. Cek Jang Adim nyaritana bari ngeluk tungkul. Dukanya kayak urang saurkeun heula ka ibu. Cek euy Suryati. Kakara oge manehna rek nangtung ibu Mimi geus norojol manten kaluar ti kamarna. Ret ka Jang Adim pok nanya. Haturan Cep, manawi teh aya tamu. Kumaha damang? Cek ibu Mimi. Pangesto Bu. Cek Jang Adim. Sanes bieu teh ribut bade ka Jakarta kitu. Encep teh bade ka Jakarta teh ya. Muhun Bu. Cek Jang Adim. Eta cenah Bu, Kang Adim teh bade ka Jakarta, batikna oge nyanak 50 kodi. Mung ayeuna teh teu acan angkat, margi kakirangan artos kanggo ongkos. Upami di ibu aya mah bade namut heula saurna teh. Engke dinten Senen, uih ti Jakarta disangakeun deui. Cek euy Suryati miheulaan nyaritakeun pamaksudan Jang Adim. Atuh Jang Adim rada bunga sabab teu kudu ngomong deui. Janten bade angkat ka Jakarta. Leres pisan Bu. Cek Jang Adim. Periogi sabaraha Cep? Manawi kararasan aya mah 5.000 we Bu. Engke dinten Senen ku abdi disangakeun deui. Cek Jang Adim anggar tungkul. Ibu mah teu gaduh. Mung upami laras ence periogi mah sawios ibu bade nambut heula kanu sanes. Cek ibu Mimi. Sanajan bari eueuh duit di manehna oge, maksakeun maneh nginjem ka tatanggana. Dumeh wae manehna percaya ka Jang Adim. Atuh Jang Adim marah mai bungah da wirangna rek aya nu ngabelaan. Pok di Jang Adim nyarita. Hatur nuhun Bu sateu acana ge. Ke atuh antosan heula sakedap. Cek ibu Mimi bari terus kaluar rek nginjem duit keur Jang Adim piminantueunana. Kulantaran ibu Mimi teh didungu cariang mah pada percaya, sasatna dipikolot atuh teu hese ari nginjem duit 5.000 perak mah. Teuli lagi ibu Mimi geus balik deui leungeunna ngeupeul duit sok dibikeun ka Jang Adim. Mangga Cep ieu artos teh kalarasan we nuju aya. Cek ibu Mimi. Hatur nuhun Bu, ditampi. Cek Jang Adim bari nampanan duit sup diasupkeun kana sakuna. Bade angkat jam sabaraha? Ayeuna Bu, da diantos pisan ieu teh ku mobil. Punten we atuh abdi teu lami. Mangga atuh Cep. Muhun mangga Kang, didoakeun ku abdi sing salamet di perjalanan. Cek euy Suryati. Gancangna carita Jang Adim terus pamitan bari ngagembol duit 5.000. Celakana beca datang ka Cibuntu langsung ka Imah Mang Udep rek mikeun duit. Kumaha geus hasil Jang? Cek Mang Udep teu sabaran pisan kakara gejol geus nanyakeun duit. Hasil atuh Mang. Tah duitna ya. Cek Jang Adim bari ngasongkeun duit 3.000 perak. Gancang ku Mang Udep ditampanan. Aya milik geuning nuhun Jang. Mangga Mang. Cek Jang Adim. Manehna terus balik ka imahna kasampak pamajikanana keur ngakeul. Geus dibayar acan ka Mang Udep teh. Tadi nanyakeun we ka kami. Cek Nyi Jumsi. Geus bieu. Cing meuli deungeunna ka itu. Kami ge hasil ya 10 perakeun. Cek Jang Adim siga nu nya nembongkeun duit. Syukur atuh ari meunang mah. Sok rek meuli deungeun naon? Meuli pindang bandang we jeung peuteuy, sambal we sing medok, sok buru-buru. Kadiekeun atuh duitna. Tah 150 ge mahi. Ari budak geus dibere dahar? Geus. Tungguan kami rek balanya heula. Cek Nyi Jumsi gancang manehna indit teu sirikna lumpat, rek meuli rencang sangu.
Gek jang adim diuk. Paroman marah mai, bungah punah kawirang. Katambah rek dahar jeung nu ngeunah. Sabalikna hatena rada hariwang bingung mikiran keur mayar hutang ka Ibu Mimi. Mangkaning 5.000 teh lain saeutik. Kumaha mun Senin teu kabayar? Meureun manehna era pisan. Tapi dasar geus koleng kana naon-naon ge ngan kari kumaha engke bae. Malam Senena jang adim indit deui ka sumur ajaib. Maksudna mah eueuh deui iwati hayang meunang loto jeung diijabah pamaksudan bisa boga duit keur mayar hutang ka Ibu Mimi. Ti wanci magrib keneh jang adim geus meneko di tempatna sasari. Biwir gurunyam gerenyem jajampean. Manehna teu galider ku kaayaan sakitu reungit nyocoan oge sigana teh teu dirasa pisan. Kira bada Isya kakara manehna cengkat gura-giru kaluar ti kebon awi. Jol ka sumur ajaib teh jelema loba keneh meniheureun usik. Sawareh aya nu ngadoa, sawareh deui cucih ngeusian botol jeung kompan ku cai ajaib. Jang Adim mah teu loba leleda sageus manehna si beungeut ku cai sumur ajaib kencit balik. Sajajalan hatena teu woleh noroweco menta-menta ka embah sumur ajaib. Duh mah, mugi anjing mah. Abdi teh dipaparin ageng milik. Margi artosna bade dianggo nutupan kawirang abdi nyaeta kanggo mayar sambatan ka Ibu Mimi. Mah, kasaha deui atuh abdi nyuhunkeun tulung ari sanes ka embah mah. Lempangna terus tungkul teu malire ka jelema sejen. Da eta wae tina ku anteng-antengna ngalamun loba nu nanya oge nepi ka teu kadenge sumawona ditembalan mah. Manehna kakara sadar deui kana kaayaan teh di lebah pengkolan ditanya ku batur-baturna nu keur ngarariung. Di mana Dim? Aduh, meuni getol pisan euy ka sumur ajaib teh. Menang kode naon euy? Ari kolot mah tara ribut. Nyaho hasil we geura. Cek nu sejen. Wah, ari naon teh? Cek Jang Adim bari reg manehna ngarandag. Milu ngariung jeung batur-baturna. Pelenyun udud dipenta ku batur-baturna mah majarkeun teh eueuh deui. Kumaha Dim eus teh? Cek ade nanyakeun hubungan jeung Euy Suryati. Beres atuh euy. Awewe geus nyanggut kitu mah piraku kudu didasautkeun mah. Kata mah indungna ge doaeun pisan. Unggal dewe ka imahna teh boleh dihormat-hormat. Disuguhana oge cai kopi susu jeung roti. Wah, beres lah. Cek Jang Adim agul muji kulawarga bebendena. Cik atuh urang milu sakali mah euy. Hayang nyaho we urang mah. Cek Uca. Isu ulah atuh euy ari nanaon teh sok ngaganggu wae. Cek Jang Adim nyerenge. Be manaeun imah si Ida euy. Rada jauh saeutik. Geus diajak lalajo acan. Puguh we atuh piraku deui urang kudu rugi bari teu nyagap-nyagap acan mah. Dewek mah manghariwangkeun euy. Cek Uca bari ngereret ka Jang Adim. Manghariwangkeun naon, Ca? Heueuh eta pamajikan maneh. Kumaha geura lamun pamajikan maneh nyahoan? Geus tangtu kana ributna. Daya paribasa sabuni-bunina oge anu ngising bauna ge pasti kaambe. Geura pek ku maneh pikiran. Dewek mah karunya we bisi kumaha onam. Cek Uca ngelingan. Wah, ari dina perkara ieu mah dewek ge leuwih ngarti atuh euy. Tong disebut si Adim lah. Cek Jang Adim jiga nu yakin pisan. Ulah waka agul ari nanaon teh Dim. Sanu nyaho ayeuna pamajikan maneh ge geus nyahoeun. Aya kacuriga. Boa cicing-cicing teh hatena mah curiga euy. Kades ya. Cek ade. Da pamajikan dewek mah tara loba omong. Moalah moal curigaeun. Ari maraneh teu ngabejaan mah. Cek Jang Adim bari ngalungkeun kutung rokona kasusukan. Kira-kira atuh ari dewek kudu bebeja ka pamajikan maneh mah. Ya heueuh atuh. Hayah geus tunu dewek mah. Cek Jang Adim ngaleos balik. Isukna Jang Adim dagang di buntut loto seperti biasa. Nepi kareup magrib teh menang duit 6.000 perak. Rada oge manehna pusingeun. Sabab keur mayar ka Ibu Mimi oge 5.000. Duit sesa nu kamari geus beak. Nya eueuh deui jalan kulantaran embung birang ku pimitohaeun. Kapaksa ladang loto teh moal rek dibayarkeun.
Ari nu 1000 deui rek dibelikeun opieun keur ngirim BBN ta mere teuing teu barang kirim. Atuh ka pamajikan teu mere duit da puguh beakeun. Unggal poe teh kieu we nya, ongkoh usaha tapi eueuh ladangna. Na dikamanakeun atuh duit persenan teh? Mustahil ari teh dipake salingkuh mah make jeung eueuh sagala. Jeung Nyi Jumsih sesentak. Atuh Jang Adim norek ini teh asa kapegat ge heula manehna diuk. Hi, ari maneh geus biasa ngajak pasea teh. Eta sanggu gede keneh deungeunna tadi meuli, na keur naon atuh minta duit deui. Mana deungeunna geus beak, pada tinggal huluna. Mana minta duit teh kami ge keur meuli deungeunna lain keur jajan teu puguh. Nah ari maneh teh boga teuing pikiran. Geus ganeng lah, tah. Cukup meureun salawe ge repeh geus tong ribut wae. Wah, datengeun atuh kami mah kasebut boga salaki atuh ripuh pisan. Da maneh teh teu bruk-brak ka pamajikan teh. Salingkuh sia mah. Salingkuh kumaha ari kami? Geuning duit persenan teh tara aya buktina. Sugan sekali narima duit atawa dibere ku maneh teh. Tiba heula oge acan pernah. Kami oge nyaho unggal dagang teh kudu wae boga 2000 mah persenan. Saminggu 2000 mana buktina ka pamajikan? Mata eueuh oge meureun ku maneh teh dipake teu uni, dipake salingkuh, dipake rucah. Ceuk Nyi Jumsih tandes. Gampang we nyangka teh maneh mah. Teu nyaho kana kasusah lalaki, ieu Jumsih. Diuk heula di dieu. Memang kami teh menang persenan, tapi ku kami sok dipasangkeun. Atawa eleh ari macok, data dina teh yang lebih gede. Tah kitu Jumsih, lain dipake salingkuh sia teh. Tempas Jang Adim. Alasan sia mah pintar ngomong, geus mal asup kana ceuli kami mah. Geus nyaho lah maneh teh salingkuh. Ceuk Nyi Jumsih deui. Heueuh ari salingkuh teh salingkuh kumaha sia teh? Pan sakieu buktina kami teh. Mun kitu kami teh ginding, tada balik ka imah, kakara maneh bisa nyangka teh bener. Bagus lah tong lobating omong, tong lobating alasan. Maneh teh rucah salingkuh ngaku sia. Mun bener oge maneh teh teu nyieun serong, beureun kaayaan kami teh moal kieu-kieu teuing, beureun aya menyatna. Lah, geus lah, kami rek init. Ceuk Jang Adim bari koloyong kaluar. Sing celaka sia. Alus, kasalaki ngadoakeun cilaka. Lain ngadoakeun sing hasil boga milik jika batur. Mata kami tara bebenangan duit da sia ngadoakeunna sing cilaka. Dasar awewe nurus tunjung. Maneh lalaki nu teu boga pikiran waras, sakedeung degelo sia mah. Dasar awewe labokeun tetelo. Ceuk Jang Adim. Nyi Jumsih ngaleos ka dapur. Jang Adim terus lempang ka jalan, celakana beca. Di jalan raya meuli heula roti jeung rambutan keur baweun ngirim ka pimitohaeun. Gancangna carita Jang Adim geus datang ka imah Euy Suryati. Seperti biasa manehna ditarima ku pribumi kalayan hormat. Sanggeus lila pok Jang Adim nyarita ka Ibu Mimi. Ibu, abdi teh bade nyangakeun artos nu kamari teh ya. Mangga ieu 5.500. Nu 500 na mah kanggo ibu lumayan kanggo meser lemareun. Ceuk Jang Adim bari ngasongkeun duit ka Ibu Mimi. Sawios atuh cep, teu kedah dilangkungan sagala. Ceuk Ibu Mimi api-api teu narima. Mangga ibu tampi. Da sanes mayar bunga abdi mah. Mung lumayan we. Ceuk Jang Adim rada arap-ap eureup-eup. Muhunnya akang mah ngarepotkeun. Ceuk Euy Suryati bari imut. Henteu is. Jang Adim ngareret. Ditampi atuh cep ya ku ibu. Ceuk Ibu Mimi bari ngasupkeun duit teh kana laci bupet. Geus kitu pok deui nyarita. Kumaha cep lancar ka Jakarta teh? Berkah Bu, bung eta artos ladangna teh teu tiasa kacanak sadayana. Kirang langkung 150.000 deui. Nunggak. Duka 2-3 dinten deui ge panginten abdi teh kedah ka Jakarta deui. Tembak Jang Adim si gadunya. Rame panginten ya Kang. Hoyong abdi mah amangan ka Jakarta teh. Kersa mah ngiring we atuh sareng engkang, bari sakantenan urang amangan. Ceuk Jang Adim manehna kalapasan ngajak ka Jakarta. Ari Euy Suryati teh ulah boro diajak. Sanajan teu diajak oge manehna mah wani milu. Atuh ngadenge caritaan Jang Adim teh jol daek wae. Pokna teh. Mangga, iraha engkang bade ka Jakarta deui teh.
Raosna mah malam minggu engkenya Kang. Supados raos sareng rame di jalana. Mangga. Cek Jang Adim bari tungkul, hatena ngarasa kaduhung geus ngajangjian. Padahal naon mangpaatna indit ka Jakarta teh da puguh teu boga tujuan deui, paling oge rek ngadon ulin. Puguh resep ari rek ulin mah. Nganti mana ongkos jeung biayana, ulah boro keur pelesiran kitu, neangan duit saletereun oge hese. Aya ku ayana dipake teu balik, dipake alat keur mikat euy Suryati, teu mikir ke anak pamajikan susah ngap-ngapan. Rek milu ka Jakarta kitu eus teh. Cek Ibu Mimi nanya ke anakna. Muhun, bade ngiringnya. Cek euy Suryati semun ogohan pisan. Ari Ibu Mimi teu nyarek tengah halangan, malah atoh nu aya anakna rek dibawa ka Jakarta ku biminantueunana teh. Sabab cek pangrasana lamun geus kitu mah hubunganana beuki layeut, jadi gampang pikeun ngajadikeun kawinna teh. Laras kitu encep teh bade nyanak eus ke Jakarta. Nah moal isin, nah moal ngaganggu ka encep. Cek Ibu Mimi ka Jang Adim. Henteu Bu, bingah we ka abdina ari kawidian ku ibu mah. Cek Jang Adim siga nu heueuh. Padahal ari hate mah dagdigdug. Hariwang kumaha engke mun jadi? Di mana manehna kudu ngayakeun duit? Jeung kumaha mun sagala wadulna kanyahoan ku euy Suryati. Mangga wae bade dicanak mah. Iraha encep bade angkatna teh. Rupina mah Jumaah Bu. Upami teh dinten Jumaah tangtos dinten Sabtuna. Tema Jang Adim. Bade kana kareta api atau napi bade kana mobil Kang? Cek euy Suryati. Raosna mah nganggo super band supados tenang. Da akang oge rupina mah moal nyanak dagangan is. Cek Jang Adim ngeleper. Pikirna mimiti kaganggu ku kahariwang, nepi ka diukna oge teu bisa tenang. Ngan untung we perubahan semu Jang Adim teh teu kanyahoan ku pribumi. Komo barang Jang Adim geus balik ti imah euy Suryati. Pikirna beuki kaganggu, nya bingung mikiran keur engke ka Jakarta, katambah bingung ku buntut loto. Sabab duit nu 6.000 geus beak. Di mana keur mayarna mun seug aya nu keuna teh. Piraku manehna kudu nginjem deui ka Ibu Mimi mah. Leng manehna ngahuleng, pikir muter neangan akal. Kira jam 11 waktu manehna keur diuk di warung kopi, gorowok tukang beca nu tas ti kota ngabejaan nomor nu kaluar. Jelas kadang dipisah nomor 43 nu kaluar dina peuting eta teh. Gebeg, Jang Adim ngagebeg. Sabab nyaho 43 teh loba pisan anu pasangna. Ari diilikan horeng aya 150-heun. Harita keneh Jang Adim dadak-dadakan leuleus taya tangan pangawasa. 150 teh 8.000-heun. Di mana keur mayarna? Eta kabeh jadi pikiranana. Aduh cilaka, bener-bener cilaka ieu mah. Kumaha aya pata isukan? Kumaha carana yang hareupan nu mareunang? Kumaha isukan we? Ayeuna mah perlu istirahat heula. Mah, lain nulungan kalau hayuh nyelakakeun. Gerentesna barijung nangtung terus balik ka imahna. Isukna isuk-isuk keneh Nyi Jumsi geus hudang. Ari Jang Adim hangarengkol keneh diguyah-guyah oge teh daek hudang. Nyi Jumsi tuluy ka cai ku kumbah, beres ku kumbah terus ngamandian budak. Datang ti cai ge, Jang Adim teh can hudang keneh wae. Nah atuh tara-tara ti sasari, isuk keneh geus loba jelema ngabrul ka imahna. Kabeh nembongkeun bon, tapi ku Nyi Jumsi dibejakeun, yen salakina sare keneh. Can indit ka bandar, jeung ongkoh Nyi Jumsi mah teu nyaho nanaon. Panyangkana mah rek beres we, teu nyaho salakina nyieun curang teu setor ka bandar. Malah tatangga nu deukeut ge aya nu meunang, nyaeta Ceu Unah. Isuk keneh Ceu Unah geus nagih ka Nyi Jumsi. Can hudang ece Kang Adim nage. Ke atuh sabar, da biasana ge sok dibayar beurang lain. Cek Nyi Jumsi. Nyata butuh ayeuna ece teh, mun aya mah atuh talangan heula. Cek Ceu Unah. Da teu boga atuh Ce, sabar we lah, sabar haeun ece meunangna. Lumayan we atuh salaweun.
Sanggeus ceunah init Nyi Jumsi ngahudangkeun salakina, kuliat Jang Adim nguliat, rek hudang teh siga nu haroream. Damun teu terus-terusan diguyah-guyah mah harita ge kalah rek kagoler deui. Buru-buru tuh loba nu nagih. Ceuk Nyi Jumsi bari nyabedud. Nagih naon da kami mah teu boga hutang. Teh Jang Adim. Nu mareunang loto bieu ka darieu. Aya meureun 10 urang mah. Sok buru-buru cokot duit ka Banar, ame buru-buru beres. Karunya nu mareunang teh perlu duit meureun. Ceuk Nyi Jumsi. Memangna kumaneh kami dibejakeun aya? Alah, bejakeun eueuh kitu. Har, nah make dibejakeun eueuh. Na moal dibayar? Bawa kumaneh dipacok meureunnya. Ceuk Nyi Jumsi jual nyangka goreng we ka salakina. Atuh Jang Adim mani bareureum asa katohyan dosana. Teuing kami mah teu pucak pacok. Ceuk Jang Adim rada ngeleper hatena ratug tutunggulan. Nah atuh make amak pere dibejakeun aya. Batara-tara ti sasari. Ari dibejakeun eueuh mah meureun nu kadarieu teh moal rek loba omong, paling beurang kadarieu deui. Ieu mah ngungong batur keur molor teh. Ceuk Jang Adim bari terus ngarengkol deui nutupan sirahna ku bantal. Kancang hudang sia teh. Rek init moal ka Banar. Cicing. Ceuk Jang Adim. Dasar si Nurus Tunjung. Dasar jelema nu geus koleng, sidik nyaho pibahayaeun oge terus we dipigawe. Pikirna ari akibat mah kari kumaha engke. Memang ari maksudna mah hade, ngan teu ngingetkeun kana akhir akibatna. Tutup lobang gali lobang, kitu meureun maksud Jang Adim teh. Teu nyaho terus-terusan aya nu keuna. Leuheung ti heula ukur 50-eun, keur mayarna oge bisa nginjem heula ka pimitohaeun. Ari ayeuna 150-eun. Ka mana kudu neangan duit keur mayar ka nu mareunang? Rek nginjem deui ka indung euy Suryati mah era. Jeung biheung dibere sabab kakara oge kamari mayar, piraku geus nginjem deui. Pikir bingung kudu kumaha pipetaeun, nu nagih geus juljol ti isu keneh. Lang mikir aya niat rek init balang siar, sugan jeung sugan rek nginjeman aya nu mere. Atuh gura-giru manehna kacai. Tapi barang rek jung pisan torojol mangnana ngasungkeun bon. Manehna ngerengkog bari olohok. Rek nyumput oge geus teu kaburu, hate dugdeg teu puguh rasa, da rumah saboga dosa. Tapi Jang Adim teu beakeun alesan, sabab harita isu keneh bebeja mah rek init nyokot heula duit ka Banar. Atuh mangnana teu amek teuing, nyarita oge jadi leuleuy deui. Buru-buru we atuh Jang, perlu pisan ieu emang teh. Ceuk mangnana, bade ieu ge Mang. Tenang we lah. Ceuk Jang Adim nitah tenang ka batur, bari manehanan oge ngeleper gede kasieun. Sabarahaeun Mang? Ceuk Nyi Jumsi. Lumayan we nyai salaweeun. Salawe oge gede atuh Mang. Meureun 1.500-eun mah nya. Abdi mah kumahanya unggal minggu oge ka laut wae. Mang oge kakara meunang ayeuna we bubuhan aya nu ngabejaan. Tadina mah 4-3 teh rek dibeli gede ngan duitna. Tapi untung ketang sakio oge aya milik. Abdi oge teu naksir Mang, ucutan ya geura Banar teh. Ceuk Jang Adim bari suraseuri nyumputkeun semuna. Loba nu keuna gitu Jang? Ceuk mangnana nanya ka Jang Adim. Di abdi bungkul ge aya 150-eun. Da eta we cenah kabeh nage aya 5.000-eun kitu. Tema Jang Adim. Ulah Banar wae atuh nu narik duit teh. Anu pasang we kudu aya meunangna. Jig atuh buru-buru rek nyokot duit ka Banar mah. Karunya nu mareunang, tita tadi keneh geus loba nu nagih. Ceuk Nyi Jumsi ngajurungkeun salakina. Antosan we atuh Mangnya. Ceuk Jang Adim bari leos manehna ngaleos. Terus ngagedig kakalerkeun siga nu heueuh rek idit ka Banar. Atuh mangnana oge balik ka imahna. Jang Adim teu ieu tutumpakan, manehna terus leumpang teu puguh tujuan. Pikir muter neangan akal jeung jalan nu baris bisa nutupan kana kawirangna.
Breh kacipta euy Suryati jeung Ibu Mimi, manehna ngahruk sabab eueuh harapan dibere mun ngijem deui teh. Ka mana atuh kudu neangan duit? Di imah teu boga jualeun, malah imah oge nyewa lain boga sorangan. Aya oge ahli pamajikanana, tapi moal ieu nyukupan jeung biheung dibikeun ku Nyi Jumsih oge. Kumaha atuh beresna? Cilaka mun kieu mah. Bisa-bisa aing menang wiwirang, bayareun 8.000 sedang aing ngan boga 750. Di mana neangan sawarehna deui? Nginjem ka saha? Dari ka indung eus mah aing era jeung biheung dibere. Kumaha atuh nya? Hayang nyaho rek ikhtiar heula sugan we tu aya nu daek nulungan ka aing. Kitu ceuk keurentes hate Adim anu pinuh ku kasusahan. Kanca mitra sadaya, kumaha lalakon Jang Adim saterasna? Naha bakal menang wiwirang atanapi bakal aya nu nulungan atanapi kumaha? Antosan wae dina gara-gara sumber ajaib bagian ka-7 anu bade dongkap. Kanggo bagian ka-6 sakieu heula anu tiasa kahaturkeun. Hatur nuhun pisan kana sagala rupi perhatosanana. Simkuring pun Nazaruddin Azhar undur pamit sementawis. Tepang deui dina episode salajengna. Cag, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.